Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba alaihi wa harama syibah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa salim wa barik amin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Dipayun sumangga urang sadayana sasarengan manjatkeun puja sinareng puji kehadirat Allah nu Maha Suci. Lumana alhamdulillah kalawan kudrat irodat bantena urang sadayana masih dipaparinan yuswa sarta tiasa riung mungpulung pamprok jonghok patepang wajah dinararaga walimatun nikah. Lumana akad nikah parantos dilaksanakeun dina tadi siang nyaeta pangresana Teh Dede Eis Lasmini putri bungsu Bapak Parto Ibu Suyin, Kak Pangresana Muhammad Misbahuddin putra Bapak Sobari Ibu Uum. Mudah-mudahan dua mempelai panganten nu parantos diakad nikahkeun tadi sing dijantenkeun kula warga anu sakinah mawadah warahmah. Sholawat miwasalamna mugia salamina dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun mudah-mudahan didugikeun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, oge malamandar dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, Al-Mukarram, aparatur pemerintahan Desa Mekarsari, Mekarwangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, nu kusim kuring dipihormat. Oke, tehilap kesadayana para hadirin, para jamaah anu sami-sami hadir. Alhamdulillah dina wengian ayeuna urang sadayana tiasa riung ngumpulung nu insyaallah engke dilajengkeun kana pangaosan tabligh akbar anu insyaallah anu ngadugikeun ana pangresa pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Nurul Falah di Kota Tasikmalaya. Ieu pernikahan teh mangrupakeun sunnah nu janten Rasul sakumaha pidawuh Kanjeng Nabi an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaisa minni. Nu mana ieu pernikahan teh adalah sebuah ibadah, makana nu namina ibadah tangtosna seueur gogodana. Ibadah nikah bisa disebut ibadah saumur hirup sehingga dilebetna aya nilai-nilai ibadah. Mun kapungkur mah pangarsana amisbah pacepeng-cepeng panangan teh haram hukumna, tapi sabada akad mah janten naon halal, bahkan janten ibadah. Janten naon cenah Mang Acun? Ibadah. Subhanallah. Pacabak-cabak panangan jadi ibadah, pateuteup-teutup mata ogenan janten naon? Ibadah. Atuh paadu pipi ogenan janten naon? Jadi seseueurna dina pernikahan mah ibadah. Alhamdulillah. Ieu nu teu acan nyarusul mudah-mudahan sing areng nyusul nyusul maot. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wengi ayeuna teh wengi kabarokahan. Kanggo urang mah merenang ulah lami teuing da hawatos ka panganten gitu kan. Nu diantos-antos ti kamari teh kapanan hoyong naon atuh?
hoyong engal-engal wengi naon sababna astagfirullah sabab aya ibadah alhamdulillah. Nah kuhalna sakitu urang syukuran kuwasilah sholawat dihususkeun kanggo kedua mempelai nu neme dinikahkeun diakadkeun nyaeta bentuk syukuran alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Ya alhamdulillah wa syukrulillah. Hadis salat wa salam di Rasulillah. Alhamdulillah. Langsung ya. Kalau selalu. Alhamdulillah wa syukrulillah azkar salati wa salami li Rasulillah azkar salati wa salami li Rasulillah Alhamdulillah ieu mangrupikeun ucapan syukuran
tetapi ieu alhamdulillah teh nu dimaksud syukuranana lain berarti diucapkeun dina lisanna hungkul. Margi pami alhamdulillah namun di lisan hungkul mah can kaasup kana syukuran secara hakikat. Jadi nu disebat syukuran hakikat ngucapkeun alhamdulillah teh bari ngakukeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah. Jadi lamun urang dipuji ku batur ulah ngarasa eta teh meunang urang. Tuh pemain hadroh anu ngangge kopiah bodas meuni kasep. Nya heueuh atuh aing teh tah boga rasa kasep di aku ku sorangan. Ari bibirna mah ngucapkeun alhamdulillah, tapi hakikatna manehanana ngaku bahwa manehanana kasep tah eta teu acan tepi kana syukuran secara hakikat. Masya subha. Jadi nu disebat syukuran hakikat mah adalah ngaku sadaya puji milik Allah bahwa urang mah teu boga naon-naon. Atuh ketika orang dipuji ku batur teh walaupun bibir orang ngucapkeun alhamdulillah tekadkeun dina hate mah urang teu boga pagawean alus. Itu cirina jalma anu geus makrifat ka Allah. Masya Allahu akbar. Janten ke dina urang sholawatan oge sami ulah boga rasa bahwa ieu sholawatan teh meunang urang. Kaluar sorat teh sorana meunang urang, padahal urang sholawatan ku ngaluarkeun sorat teh dikaluarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan ieu panganten sing ngajantenkeun kana panganten anu syukuran secara hakikat. Bungahna lain pedah bisa babarengan sareng istri ayeuna sare, tetapi bungahna Allah enggeus nakdirkeun dina dinten ayeuna anjeunna ngahiji sareng pun bojo oge ngayakinkeun bahwa eta kanikmatan teh ti Gusti Allah. Masya Allah luar biasa. Insyaallah lamun seorang istri tos syukuran kana hakikat, seorang suami tos syukuran kana hakikat, insyaallah rumah tanggana oge rumah tangga anu diberkahan ku Gusti Allah. Amin. Kan pedah nu ngaranna manusa jeung santri lamun pedah ngaranna manusa ketika ningali kebaikan teh sok ningali kana kebaikan jalmana teu inget ka Allah nu mere kebaikanana. Hatur nuhun parantos dipasihan tuangan tah hatur nuhun eta teh ngan tepi ka jelmana hungkul tetapi ka Allah. Tah seueur kuahana sakitu mudah-mudahan kuasilah ieu riungan teh kuasilah silih nasehatan ieu teh sing ngajantenkeun ilmu kanggo urang sadayana. Para ibu, para bapak sadayana, urang lajengkeun deui kana sholawatanana dina wengi ayeuna nu dicanda ku tim hadroh Al Hidayah Nurul Falah ti pesantren Al Hidayah Nurul Falah di kota Tasikmalaya. Oke insyaallah kege diisi pangaosanana ku guru urang sadayana. Insyaallah shalawat salajengna ya Abal Hasani. Ya silakan. Mangga. Oh, sok langsung. Si emosian wae nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mangga raja. Oke, awet-awet. Ya Abal Hasani alaika
Dugi ka jam sabaraha? Insyaallah sholawat demi sholawat dilantunkeun teu aya sanes niatan tina sholawat eta teh adalah atawassalu tawasul cukang lantaran pelantara. Naon sababna? Sabab sholawat ka Kanjeng Nabi itu sanes berarti urang ngadoakeun ka Kanjeng Nabi. Naon margina? Sabab Kanjeng Nabi mah tos sampurna kamuliaannana. Urang mah ngadoakeun teh lamun kanu gering berarti nu gering teh kurang tina kesehatan. Ayeuna lamun urang bersolawat ka Kanjeng Nabi dengan niat ngadoakeun Nabi itu salah besar. Tetapi solawat ka Kanjeng Nabi mah adalah atawassalu, bertawasul, melantara. Naon sababna? Dina sabab anjeunna nyaurkeun lamun urang ngagaduhan pamaksadan, boh pamaksadan dunia atanapi pamaksadan akhirat, maka urang make tawasul pelantara ku sholawat ka Kanjeng Nabi. Bahkan dina hiji hadis doa urang nu dilayangkeun setiap sabada salat itu adalah ti urang teh melayang ka langit ngan pedah lamun teu dimimitian ku sholawat teu ditungtungan ku sholawat eta doa ngalayang di tengah-tengah kaluhur teu nepi ka handapna geus naon geus naik ti handap. Tah maka pikeun nganterkeun eta doa, pikeun nganterkeun eta keretek urang kahoyong urang pamaksadan urang hajat urang didorongna ku sholawat. Maka samemeh ngadoa teh sok dimimitian heula ku naon ku sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah guru urang sadayana parantos sumping di ieu tempat. Mukituna sumangga para jamaah supados nyarikan tempat anu parantos disayogikeun. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba syuhru 'alaina manaratil laina pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Nurul Falah di Kota Tasikmalaya partos hadir di riungan urang sadayana. Kukituna sumangga ka para jamaah ahli pangaosan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda untuk menghadiri acara tabligh akbar yang akan diselenggarakan pada malam hari ini. Dan tak lupa sambil menunggu jamaah kita iringi sholawat dari tim Hadroh Al Hidayah Nurul Falah. Allahumma sholli wa sallim wa barik jalla man qad arsala rahmatan lil alamin fajrajim amala ya imam al mursalin
Alhamdulillah, sholawat demi sholawat parantos dilantunkeun oge supados teu ngirangan barokah satu acan ke dikawitan karena tabligh akbar. Semoga urang dipungkas ya sholawat ku sholawat mahalul qiyam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها الرجل منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه محال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك